coba di subscribe he. Kukurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wang lawan ke Indonesia mah. Gede amat Ci. Cak, kemana bae pagi-pagi geus gede kieu mah. Atuh sia mah dahar ya, pila aku teu dahar mah bago. Geus kemana bae Ji, ku aing tara katempo. Itu biasa beleng dia mah aing merantau kayak lembur batur. Negeri orang gitu. Oh, jadi kuli bae gitu. Daripada lembur mah hebat kumaha sia mah. Boro-boro aing. Ji, urang geus kebal teh kapanggi arek lebaran. Awak geus gede tangki ieu. Beleng aing mah hirup di kota paling hadaran tangki bae. Deuleu si Jupri deuleu, awak geus teronton, umur panjang, buntet deui. Nya eta si Jupri nya meuning gede awakna. Aing kitu nyaho si eta ngadaharanan bae nya. Boh mas eta mah ngadaharan toran masjidnya. Ya, toran di masjid eueuh deui leungit bae. Bisa jadi si eta mah. Soalnya barang daharan nembe dihakan eta mah. Pasti. Sia sok kemana bae beleng. Aing ngarenge kabar mah sia sok mah maranda bae cenah ge. Atuh lamun aya mah coba he bagi-bagi deh mau sorangan bae. Ih. Teu melang ke ka babaturan teh ya. Ih, sia mah teuing anak tidur anak opat. Aing sih cik saha. Aing mah mau waranda ge jeung jualeun dibawa ke pasar digantung-gantung. Tapi lah anu cacat eta aya diskon. Potongan harga lumayan. Sabaraha? Atuh 16 lah. Tuh boleh beleng he. Coba aing mesen 7 bae. Jeung beleumeun ke di mah. Oke. Aju irang irabuk beri ya, beleng. Jangan setengah lebaran bae ya urang kumpul mante jeung babaturan teh. Kumpulkeun ke. Ibu gua aing kenemuan barudak ieu si Jupri, si Oker Tabacan. Tadi ku aing geus bejaan, geus ararek cenah ge ka dieu ke. Tungguan bae. Oke. Kumau geus sia mah leumpang hanjana aing bae ngaheurinan teh bae awak. Ih, ampun aing mah. Iya nu ngaheurinan bae mah awak kieu. Gede. Aing mah sakieu mah sispek. Aing ge si spek sakieu mah. Uy aing sakieu bulana sia mah. Sia, yang merandul ki awak di gebugan ku saha? Uy aing sia mah gara-gara kamari ya maling sendal di musola ju digebugan ki aing jadi nyara mendul kieu. Oh, geus oge lah urang geura ka budak. Sia mah kalau ngebahas awak. Sia ieu nu ngabahas awak bejeng awak. Kamana budakna nya? Itu tuh. Itu lain. Oh. Gagap tuh. Di situ. Coba hai. Bagong. Sia mah leumpang teh nu bener. Sia mah kalau nyuruhkeun aing. Bolong, coba dong kena aing kawalahan udang berat. Goblok yang sedianya sudah kena aing coba udang kan ya. Ih aing ucing bener. Nah, geus coba aku the tanki. Hai udang. Atuh teh jangan kucing bagong aing mah. Bagong. Ayo ke udang Bagong teh nilai kawalahan kieu awak ke. Bagong halangan bayi dia lah. Dosa ayo ah. Por. Gempa bi, gempa beneran nih mandem ya. Belum gempa-gempa iya. Woi. Bisa kenaan di dia iya. Biasa nongkrong mbak, asa Siapa kemana bae. Siapa homonya homo doang. Juga aing aya gempa tadi. Ieu bergetar. Rating ta, molongo sia ta tos homonya. Oh, ada maaf biasa cara lebaran ih anjir kene. Pam Ya kemana bae gendut. Poe gua di tadi sia eueuh bae. ya nasi gendut ya. Gendut sia nu gendut mah aing mah kumis tipis. Nah, sih ya, gendut geus gradio. Bagor aing salah diuk belah sia mah. Geus lah ngomong awak-awak gendut-gendut bae kumaha ibu jadi moal ieu. Apaan sih Bang Enges biasa bahan lu Atuh jadi oge. Geus saya urang mending ngira berangkat ayo. Ya, udah kerja budak si awak aing. Hehehe, atuh ke heula. Gor ya awak ieu amat teh. Awak teh.
Masih sama aing ka dieu kadang oh be ya. Kadang kucing ieu euy. Oh dia malah jangan pukul Jauh dia panik kan aman. Kabeh kana berang dahar teh. Pan sia menyalatin ke aing. Mau udah nanti dia nage. pan gara-gara sia. Jauh putar di pengeloban ini kadang mau bali ya. Tuh pada kan itu biarkeun. Makin bumi aku sia kabeh tak bosan tak coba. Ada buper ya. Mantap, aku sia kabeh dahar. Anjir pate ya. Lu pada kan tuh mereng kada hara. Gila dahar di tempat. Oke, makin. Pokoknya mah ibu bae padaharan ayeuna. Arek nang jero peuting sia tah dikeluarkeun deui. Atuh keluarkan tuh mana sih kan mana naon ke mall guru ieu. Atuh coba keluar. Mana ieu cenah buper ongkong. Geus, ieu. Reangan TKP. Ieu buper aya asfal doang, tadi nan kumaha gitu. Doang. Yang bos, kurang kene kali usia mereka buper kebehan teh ya. Oke doang nih, Bos. Tuh sia oke iya. Kaeuna ge fungsi padagang teu kendaraan di dieu mah. Lain gua yang pesen lo ke pedagang nah siapa? Dipesenkeun ka daharan teh ya. 200.000 naik. Cenah mah cenah, kadaharan dahar keluargana. Segitu. Yang lain mobil. Lainna Pan urang geus mayar mah Atuh ente nama kieu aing mah pokona mah. Jameureun kabehan kieu karek bukber duit nu dikasihkeun. Aing mah kayak kadaharan di dieu. Sia ulah mentang-mentang kawak sia gede bawa diakaran sia. Suer aing mah ya. Eta ku aing bicara pesenkeun ku aing. Aing mah bukan gede ge ieu. Kadaharan kompresor aing mah. Aing mah pokona mah geus sia ngajanjian karek bukber aing mah kudu gantian aing mah. Bawa kok aing mah. Nah ini gantian aing mah. Kami segenap kru si Green TV mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lain Ji, Aisyah balikna ke Riraha oge. Ih, balikan deui. Aisyah kamar bae gendut ieu. Ih. Banyak si iya dia nasi gendut ya. Gendut sia, usia nu gendut. Tambu. Atuh.